jalma anu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi santri teh santri teh yad'una rabbahum santri mana meureun tapi ya santri kuari mah kos kitu dihina kan embung jelema awewe ge ditanya neng daek teu ka mang santri tung rada kebel tuh ngajina nu mana nih nah embung bah naon kunaon surem masa depan bah ya ada santa goblok gak awewe surem masa depan buku santri mah masa kuburan ini geus nyaonya nama surem masa depan lah eta kan geus aya tah hina heulah cak abage santri mah emang rada hararina nyanenya bah ulah lah mun aya mah insinyur bah mun aya mah profesor bah si emang nyaho ka profesor nyaho di mana gitu kosku bah botak bah botak akur jeung bol monyet bah beres nah padahal mayaduna rabbahum bil ghadati wal asyi nah awas Muhammad min hisabika alaihi al ayah urusan antara anjeun jeung nyana antara nyana jeung anjeun urusan nyana anjeun ih atuh ulah make jeung diabaikeun jelema nu geus jelas yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi hina kadeuleu ku mata kasat tapi mata kolbuna maka kanjeng ditegor ku Gusti Allah mantak ahli-ahli Allah maka kadeuleuna hararina ka santri teh pi ahli Allahun pi karak pi mun cara buah karak kembang doang kadang raga ge kembang ge karak ge 5 tahun nyana ngaji aja pa balik bae Waalaikumsalam ka mana za balik bae enon ulah dikawinkeun ajut cenah ieu mah asal kawin bae engke titah ka pondok deh cak nyana mah kawin kumaha atuh parang sana deh mautul ilmi bifahzaiha paehna ilmu kajepit ku ping-ping 2 sok lo bae teh asal kawin bae cenah sia tas kawin mah ka pondok deh ya celi aya nu bener ka pondok deh gitu ge lain ngaji nyen utawi mah monyong bae heran nyen utawina monyong bae teh rek buleud utawina monyong sarua jeung boboga anu di imah mah monyong aja tungtuna mah balik bae yo moal kuat ulah ka kawin ngaji mah ulah ka kawin bahkan lamun aya nu hayang ngaji ge di sekolot hayang ngaji bawa pamajikanana bawa siap pondok mah ku kiai ge dimeunangkeun ieu geus apa diarintip ongkoh jeung baheula mah loba santri nu mau pamajikan ka kobong loba hayang bisa ngaji tapi geus boga pamajikan boga anak zaman abah ge sabaraha urang meunang juga abah baheula mangadul mana berintah mau pemajikannya di kobong baju budak asal peuting beres naon sih cek kula teh di darina santri teh tolol atuh ditanya itu naon ieu cenah kobong goyag-goyagan teu bareres Masya Allah tungtuna mengarusakeun can kawin nyana orang masalah itu can kawin waduh karacunan